Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu baraya kurang jalan-jalan deui sareng si abahnya. Ayeuna si abah nuju Payuneun rumah sakit RSUD nya anu aya di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Paip di lemuran sareng pasawahan. Yuk urang gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ieu teh baraya abah teh nuju di daerah Warung Domba. Di daerah Warung Domba atuh aya murang kali TK cigeun teh. Mobil molen tuh nya baraya ieu teh jalan teh anu arah ka Bandung. Anu bade arah ka Bandung jalan teh baraya. Tuh kami di jalan Sate Marangi. Kali sekolahnya tadi tapi nanti dinten naon dinten Minggu. Nah iya postek Warung Domba, puskesmas Warung Domba itu baraya. Upami telepat mah ieu teh Desa Mandala Mukti nya. Tah ieu paling kiri tah tahu bulat tuhnya anu jalan tahu bulat. Kadang-kadang sok aya kagoknya pame anu jalan tahu bulat di jalan raya. Da anjeunna mah lautnya baur we pur aya bahaya soalnya. Kumaha ayeuna motor tarik baraya. Nah. Kurang mah ulah kitunya baraya. Kudu karunyakeunna diri sorangan nya baraya. Lamun urang karunyakeunna diri sorangan pasti kebaturi bakal karunya nya barayanya. Tuh ibu-ibu tah. Dina motor kencengan nya kurang kali. Motor baraya bisa gitu ngalirnya. Hati-hati. Tuh. Nah mending ngalir. Namun seragam. Tah baraya begitunya. Kita teh jalmine kirang tanggung walernya. Saurna cenah kebersihan sebagian daripada iman, tapi eta meureun runta di mana karetnya di jalan sampai kana muru kitu. Berarti eta imanna kumaha nya baraya cobi di komen kira. Kopi gitu nah. Oh mobil semen baraya mogok pengintennya. Oh mobil semen. Deui urang mengkolnya baraya ya ka daerah Ciawi Tali gitu barasan teh ka ditu baraya ieu kira yeuh. Tah urang belok kiri baraya. Tuh tukang ojeknya. Punten. Nah barayanya tuh aya di lemur mah. Kedah anu adab-adaban tah. Ieu teh jalan teh anu brasna teh Lembang biasa itunya atau apa kalau itu kita jalan teh jalur nanti baraya kan pedah jalan nama ekstrimnya
baraya tinggal Pelemuran di Kota Maklak gitunya itu jalan teh mudun baraya tuh ini mudun udah ekstra hati-hati baraya tuh menikih kita lah mantap penurunan dewa sebenarnya kita penurunan dewa ajarkan teh jam belok baraya tuh nah di payun teh baraya dah tinggal baraya mudun nah konten ngelep ieu tuh kedah hati-hati barayanya ngalaunan tuh jalan baraya minta si HD-nya lah ya beli payunana solokan namun 12 aren tentos teh dikebrus teh mah karena solokannya ke daerah Pelemuran jalanannya kanggo motor mah raoseun pami mobil mah samobileun pami perawis teh kedah aya nu ngelehan heula baraya gitu sobat ka Pelemuran mau kopi gudai weh hiji tuh baraya nya ade ieu heula sercai kanggo bekal bahaya anu katelah nate lemur tali nya sawah lega nya disebat nate baditu motor bahaya terus biasa mau kota tarik motor ge awas mobil rombongannya bina mobil kol buntung baraya buat gas keluarga yang pada main bola aja teh tuh baraya motor ngalut tuh menuju kalurunnya tarik kejang tarik kejang takbahbiran sebenarnya buatan baraya mas mobil lah tidak rameng tuh tuh ini mah Lenor tuh tinggal baraya aduh nya resek bos nya tuh ayo tinggal anu mongklo nya yuk baraya orang ngerieuh deui bismillahirrahmanirrahim bengkel aya baraya ulah hariwang lah kembang kertas kami ada gitu ini resep iya masak aneh aneh sana nyamuk baraya tinggalnya jalan ameng kayak jalan-jalan di Pelemurannya kita daerah Sekalong Etan kene gitu baraya ini telahan teh kampung Itali Ciraja itu Ciraja Bandung Baratnya kan warung aya kita jalan alternatif oke nya
teh jalan alternatif oge baraya itu tuh tiasa Kalembang oge tiasa itu nya. Bor mana lain barayanya nu bakti lemur masih kena aya bakti terus naon tinggal di lembur didurukan si jalan tuh ayo nama di lembur oke terus carangihnya maruge tengah paru enak punten Pak mesin ayo namanya tuh tinggal raya jalan nanti kemudian tuh motor budunan dewa deui baraya ieu tinggal ampun ting tuh budunan dewa baraya pasang klakson baraya power tuh awe ini ditarik gitu motornya biasa merenya kayu teh kiri teh kecelengi supaya telepat mah itu nya baraya geus tanyakan dewa deui baraya itu aduh ampunnya resep jalan gambar baraya aduh tiis adem dalam sok tonton videona geura anu lingi di kota tuh di lembur mah kieu nya jangan tikungan maut saya tanyakan dewa tikungan maut tuh bahaya rek lawu aduh ampun masuk lu ke pawon ataupun heula baraya cenah teu heula isi mundur deui soalna di dieu seueur tanyakan palaur ini power mundur deui mah bahayanya lah mending cicing we heula lah ngelehan aduh ampun teuing parawis tuh baraya kurang ningal pemandangan heula ayeuna mah video urang rineh heula bari mobil itu cenah jauh heula sariwang tuh baraya ieu teh daerah Cilacap nya menuju panen tuh di handap teh bira lemurnya bumi itu di hana di tengah pasawahan ujung-ujungna koneng sawahananya tuh menuju panen saya mah terus panen kalau dia mah baraya tinggal ada aramangnya istri anu tadinya tempat kasararam aduh ampun teuing wih deui ka sawah baraya terus tinggal anu macul anu beres macul ame beres dibuatnya wah sakit mantap resep oke apa gitu baraya endah di urang kirinya peda di daerah Bandung Barat mah janten si sawahna teh rata-rata sekos kieu barayanya jadi bertahap net 3 tangga gitu tuh 3 tangga persis 3 tangganya sampai kaluhur tuh baraya motor